Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paraya sampurasun wilujeng enjing kasadayana wilujeng mancing tugasnya sehat salawasna itu kanan. Jadi kegiatan di poe isuk ayeuna teh eta nyieun jang dahar budak paraya gitu. Ya. Jadi ai geus jadi bapak jeung jadi naon pamajikan mah kegiatan kieu tah. Nyieun dahar jang budak kana mah itu. Ya bebnya. Beb, wih, tinggal lihat tuh, Ici. Jadi kegiatannya gimana tak? Iya, ayah wortel, yang ayah daging ayam, ya. Tambahan pakai sangu, tuh. Nikmat ya pokoknya. Enggak sih luar biasa ya pokoknya. Sehat selawasnya kang wasadayana pokoknya makin kita baraya. Gitu. Jadi ke nu buka budake jaga ning pagetong kayak buka budake kita kos kieu baraya tah. Jadi pengen ngandalkeun meuli nyieun lah ayeuna mah kitu tah. Nyieun kejo.